Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Abi. Saha? Ayeuna mah namina Epriansah. Priansah naon atuh namanya? Epriansah Sebastian. Giorgino. Iya. Jadi Abraham tuh. kamari teh nya ya kamari urang temon nya ulin. Kahanap. Tah eta. Urang pas ulin kahanap ngelek hayam beuh. Anjing cek aing teh. Geus kan ayam deui wae. Ieu di mana nya ceueuh teh aya suara gandeng. Wah, beda mumpung mari ngelek hayamnya. Habus, aya nu keur ngadu cek kitu. Ngadu ieu teh nya lain waji. Ngadu hayam teh datang. Ngadu waranieun kan urang teh mon. Ieu mah cenah citel cenah nya hayamna sakedeung wae ge cenah eleh ieu mah. Urang teh nya pesimisnya. Adukeun ku urang teh heueuh. Eta optimis bakal mah. Jadi bahasa eleh. Adukeun ku urang teh mon. Heuh, adukeun. Sok sabarahaan, lain teh ketang teh kitu. Ieu cenah, nu eleh diteke sarenya ngadu hayam teh. Heuh, hayam. Da ieu mah lain ngadu hayam asli, wah anjing. Lain, ngadu hayam leungeun anu di kieu teke kitu geus umpura teh lucu. Aneh itu mah. Da keur kieu teh bingung gitu ya ari baheula lockdown. Ya ayeuna kieu zaman teh beuki dieu teh geuningan beuki tinggi gitu. Kamana-mana neangan rezeki teh asa seret gitu. Bingung. Hese. Ngepet abi teh. Da itu ngadu hayam tuh ikut deui nya kumaha. Geus, balik deui waji dari tutup cenah. Bejana halus saya. Ditutup hujan. Oh, Hujan. Teh da kumaha deui gara-gara batagor ya waji da lawan ge kudu disangguan we. Bingung gitu. Kumaha tuman nu kereta teh aman gedean. Anu alus ayam gini anu pindah baca ngadu. Oh, palus-alus ayam. Caritakeun. Iya, palus-alus ayam teh. Sok cenah. Kumaha teh waji kereta teh nya poe deui ngeunin anu eta teh apa ji. Aing mah kabari kat ya nya. Aduh orang kate kucing gitu maksudna teh kat kucing kan. Ari hayam teh loba fungsina wah haji. Fungsina loba? Ieu teh pipi nya. Ieu teh sebenarnya berewok. Heeh. Nya, ieu teh encan ge karek pondok. Ieu saminggu bisa langsung tumbuh. Kunaon ku teh kotok nya. Nya dicempal kieukeun. Tah, buktina toing. Tinggal dijanggot kuat kapanjang kieu kunaon poe otok kitu. Dicempal. Dioleskeun saeutik, lamun panas tahan cenah. Lamun bau seusup. Ajakeun berubah. Tah eta ubar cenah. Padahal lain ubar. Heeh, aduh. Sebenarnya loba fungsi kanu ieu teh kanu sagalana gitu. Ngan ari pangleueuran bisa teh kotok teh. Pangleueuran. Heeh, ngan sok meleset ngan cek abi teh. Kuduna ieu jadi kaluhur yang ngicel gitu teh kunaon teh wajing ngagicel wae mun ucing mah geuningan kumaha nya. Hayam ucing. Da kumaha. Jadi hayam teh jeung ucing teh beda, eno sami, mon. Samina kumaha? Sami hewan. Sami-sami hewan, soalna ari Kucing mah nya opat gitu. heeh. Hayam 2 kamu dikawinkeun genep dapat genep ditambahkeun waji eta 4 tambah 2 genep gitu. Geus jadi bingung eta lamun keur 17 Agustus kieu teh nya tareh naon? Tareh merdeka teh da batur mah. Heeh, geus merdeka teh waji batur mah. Arato ieu mah sedih we. Ari batur merdeka teh maroa pasangan. Anjir digendeng. Ka mana-mana digendeng.
ngalewat ka hareupeun gendeng goblok cai aing teh eta anjing babatok cai aing teh mau banget kanu jomblo. Di dieu mah jeung naon? Jeung tihang. Boboan teh. Itu jadi tiap karnaval teh batur mau pasangan ieu bawa tihang, bagian tihang di hareup. Panitia Lain. Me batur we cekelaneun gitu da. Me dina ieu mah dina dogdog. Panitia, tihang, bendera. Nah, bendera. Anu ditu. Tihang di bawah. Da saking ku stres lah jomblo gitu da. Umur beki kolot teh lain benang jodoh. Anu menang kanyeri. Kanyeri teh di mana-mana. Tong boros kanyeri teh dina hate wae. curhat dong. Sagala wae ge geunanya karasa we nyeri gitu. Tapi di RCTI teh ya. Lain waji Metro TV. Oh, Metro TV. Naon Metro TV? Naon singkat. Metro TV mental rock tanpa video. Video naon sok? Video naon? Paksakeun we da lori tuh. Lu dipaksakeun aja dah aduh, mun teu dipaksakeun. Moal abus kitu da naon ge. Lu dipaksakeun. Kita jerit tuh da naon ge. Eleh ngajerit dah ngeok da naon ge dijepret ka jero mun nyeri mun naon teh nya. Wah, mah da bingung mun kieu teh. Gitu wae. Aduh, ari ngomongkeun ieu ge kumaha nya. Syukur ya. Kumaha waji? Gitu. Kira-kira beak bahan ngeusan. Masalah ayam beres. Beres. Ya, ayam beres. Masalah mantan beres. Mantan. TV. Mantan nya ayeuna teh cenah. Kumaha nya? Disangkana teh abi teh playboy. Oh, padahal Da teu payu aja dengan playboy. Eta mah maksud jadi supaya katingali ku batur teh kumaha aya video screenshot gini kan. Ieukeun edit gitu. Ya Kakang Prabu mah da kitu. Jadi nanaon ge Kakang Prabu mah kan bisa menjadi banyak. Puranya teu nyambung. Anjing, teu nyambung wae. Aing gara-gara batagor. Tapi ra make jeruk pipis. Haseumna, haseumna. penyakit lambung ulah make jeruk pipis. Heeh. Masak. Ari hobi naon sih? Hobi. Hobi. Nih hobi mah main bola. Kebetulan Atlet. Ya alhamdulillah. Eta mah jiga Muay Thai. Iya, wajib mun di ditu mah kudu kieu we cenah. Ieu teh jadi ieu teh meh ieu ai batur mah cek batur mah kudu loncat tinggi ieu mah lain. Meh salto alus nah, padahal lain. Uranya teh nyambung deui. Ila kumaha ila aduh ila ieu. Singkatan ila teh. Ingin lagi. Anjing. Ila. Si pedo. Pedo pokoknya ila. Ingin lagi. Gimana lah? Kenapa? Madep pokoknya ila. CML Nah, eta. Pokoknya mah mau lagi. mau lagi. Iya, ya udah tuh ya. Saya tuh lagi migren ini teh mata. Oh, baik. Jadi udah masuk materi keluar lagi. Gara-gara Kan bekok teh tadi kan. Memang antara migrain dan belat beda-beda ipis. Benar teh eta. Aduh jadi ngawur kumaha we eta pikiran teh. Raga di dieu. baik. Hate di Turki. Anjir, atur gitu. Dunan kidul. Boleh. Aduh, ayo make behel coplok. Jeung untu-untuna. Aduh, kebedol. Ari teh di behel kira bisa da we Nah, makin sada. keanginan. Kumaha sadana? Lain duduk gue tak-tak-tak tadi. Aji. Cenah be pokona namanya duduk we Kang. Ya, ya bade ieu lah rapat. Ieu kan nu manuk cenah. Ieu di sawah aji. Jadi kudu dibasmi piit.
kayak rapat jadi kumaha carana ngala gitu Dirapatkeun. dirapatkeun nah soalnya piitna loba jadi dibagi-bagi timur barat utara selatan jadi kakepung gitu kabeh Cepit teh. nah Pernah dikepung gitu. amun teu dikepung mah beunang piit mah mun dikepung Aha. leutik kan anu badag mah naon cik Naon? Arab Naon? tos banyak Kaktus. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hampura aduh ya Salam warahmatullahi wabarakatuh. oke next pokoknya mah ya materi nu HD tunggu pokoknya di Burahol FM jangan lupa like subscribe komen share share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi